Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala shadaqa abdi. Amma ba'du. Allah ngaturkeun izin ka urang sekaligus panghaturan mantena anu ditetapkan pada melan mantena anu diamalkan ku bapak sadayana sehingga marantena menduduki nilai-nilai kemuliaan di dunyana nepi ka akhiratna. Di antawisna nyata salah sawios waliun min auliya illah, hiji wali anu direngrengan sadayana para wali, bahkan menjadi titel wali sultanul auliya anu sehingga nu dinisbatkeun deui ku para muridin muridatna ka mantena sebagai naon anu Gausul A'zam, penolong agung, Gausul A'zam, Syekh Sultan Aulia Qutbi Rabbani wal Gausus Somadani wal Haikali Nurani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani qaddasallahu sirrah. Eta naon amalanana mantena lamun akidahna akidah sunnah wal jamaah, lamun thariqahna anu nyambung tasawufna ti Said Imam Junaidi al-Baghdadi anu guru mantena Ma'ruf al-Karhi Sirri Sakoti. Eta sadayana anu sahih pandangan umat Islam anu secara umumna bahwa itu adalah sufi yang sahih yang bisa diikuti oleh ulama-ulama atau umat Islam anu bermadhab sunnah wal jamaah. Sabab di lebetna thariqah teh tetep akidahna katauhidanna sunnah wal jamaah. Teknisna dina tauhidna, tauhid nyata Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Itulah kitab-kitab anu dianggit ku mantena anu janten sumber bimbingan dina nincak amaliyah thariqah anu bersumber dina thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah nu diangge ku Syekh Sultan Aulia sareng ku Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Qadiriyah anu nyaeta menaungi semua amal ibadah anu bersifat dohiriyah sareng aya oge batinnya di lebetna anu ngalangkungan memecahkan, mengamalkan dan mengevaluasi, menghayati, merenungi dalam ketauhidan hamba menuju Allah. Itulah yang disikapi dan diamalkan sampai diakhlakan oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani, sehingga bertaburan barokah karomah nu ku Allah diaturkeun ka mantena sehingga menjadi penghantar utama seorang hamba menuju Allah. Nah, sebab thariqah ini adalah thariqah yang diamalkan beliau dan menjadi penemuan tajribah beliau. Bapak sadayana mengikuti mutabaah ka mantena. Eta sadayana adalah kemuliaan anu sehingga menduduki dugi ka derajat makom Syekh Sultan Aulia
ngalangkungan ngamalkeun kalimah inti tauhid, inti ikhlas, inti musyahadah, muraqabah, muayana, mukasafah, teras deui muhasabah, diawali dengan mujahadah biqauli la ilaha maka urang ge ngiringan ka mantena. Pertama urang tatkala tos ngalangkungan talqin dikir atanapi baiat atanapi izajah, maka urang sok dijantenkeun raos tanggal waler anu teras sehingga bahkan mendudukan sebagai amaliahan wajib keur urang ba'da netepan sakumaha pidahu anjeunna anu dilebetkeun dina ukudul juman fa idza qadaitumus sholata fadkurullah, di mana anjeun beres salat prak bager eling ka Allah. Untungna eling ka Allah mana diantawisna lebih daripada 35 diantawis anu nyongcolang mah pikeun jalma-jalma pengamal dzikrullahi akbar. Pertama jalma nu eling ka Allah akan mendapatkan elingna Allah ka hamba. Sakumaha pidahu Allah dina Al-Qur'an, padkuruni adkurkum, sok eling aranjeun kabeh ka kaula saur Allah. Adkurkum niscaya kaula leuwih eling ka aranjeun kabeh. Eling di dinya dina hartos ridho, eling di dinya dina hartos rahmat anjeunna, eling di dinya dina hartos maparinkeun ampunanana ka hamba-hamba anu iman bari sok dikir ka Allah tapi sok aya ti pelesetna bahkan sok loba kamalinaanana. Allah ngahaturkeun nyaeta magfiratan ampunan. Itu untung kan anu ya langsung Allah sanes makolah deui tapi dawuh Allah sakumaha dina ayat anu sanesna wadzakirinallaha katsira wadzakirat, pamaget istri nu seueur eling ka Allah maka Allah tos nyayogikeun naon magfiratan ampunan. Untungna ampunan da caduk mungkuk haram dempak cik basa Sunda nama urang hayang ka surga tapi Allah teh acan ngahampura moal tiasa lebet ka surga tanpa ampunan Allah. Berarti mengpar ka mana? Ka neraka. Mengpar ka neraka kunaon akibatna nya teu eling ka Allah. Akibat teu eling bahayana naon? Bahayana teu eling ya otomatis moal bener ka Allahna hubunganna moal bener ka makhluk Allahna. Maka Allah mihaturkeun dina salah sayos ayatna akibat lali ka Allah ngaturkeun laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, yakin kami geus nyayagikeun pikeun jin kalolobana nanti golongan jin jeung manusia nyaeta naon penghuni neraka jahanam anu mudah-mudahan urang disalametkeun amin. Eta tah neraka jahanam teh marga lantaran naon urang manusia sehingga tos dipersiapkeun ku Allah neraka jahanam ti golongan jin jeung manusia wada keur ngawadahan eta. Ti golongan jin jeung manusia teh nu kumaha? Lahum qulubun la yafqahuna biha, maranehanana jin jeung manusia teh boga hate tapi teu eling gitu. Qulubun hate, qulubun jamak jadi pirang-pirang hate. Lamun diterjemahkeun ku thariqah qadariyah Naqsabandiyah, qulubun latifatul qalbi, latifatur ruh, latifatus sirri, latifatul khafi, latifatul ahfa, latifatun nafsi, latifatul qalb. Eta qulub pirang-pirang hate, pirang-pirang jantung ruhani. Lahum qulubun maranehna boga hate tapi teu eling, teu berfungsi hatena. Lahum qulubun walahum qulubu biha la yafqahuna biha, tapi teu eling ku eta hate. Walahum ayunul la yubsiruna biha, manehna boga soca tapi henteu nempo. Contona
di mana-mana aya nama di sudut desa kota di kampung di mana wae ge geus bruy bray panon lain panon poe wae cacaangna listrik neon di mana-mana geus nyata caangna loba masjid di unggal kota kampung marewah masjid ge lain zaman penjajah deui ayeuna mah geus zaman di mana-mana bruy bray di mana-mana caraang tapi aneh bin ajaib lebetan nama henteu sakumaha kaindahan eta masjid sok muhasabah mimitina ku urang saha nu iman urang nu ngaku Islam urang nu sok ihsan ge urang masjid ge eta baitullah masjid ge eta baitul mukminin tapi urang ngaku iman tapi lingas lebet ka masjidna leres karasa ku urang eta aya di diri urang eta aya caang tapi jalma nu iman sabenerna tapi jalma nu eling sabenerna kajen teuing rada anggang jarakna tapi tetep berangkat ka masjidna di antarana naon lamun poek mawa batre lamun hujan make itek lamun hujan make payung leur mawa itek jadi tos ngajawab gitu praktekna jadi lebet karena naon la yukallifullahu nafsan illa usaha henteu ngabebani Allah ka diri manusia karena naon anu henteu katanagaan teu kawawa ku manusia lamun urang hujan make payung kuat moal sok lamun urang rada leueur meusan ka masjid make itek kuat moal lamun urang istilahna poek bisa henteu mawa baterai tah eta selagi urang kemampuan kuat tapi kuatna eta masih kena standar tapi keukeuh urang jongjon tongoy di tempat anu lain kalebet kategori masjid deudeuh teuing diri boa-boa sok paur diri anu geus dijauhkeun tina rahmat ridho sareng ampunan Allah muhasabah jalmi-jalmi nu diajar dikir anjeunna ucapan hungkul da kan dikir anjeun geus duduk dina hate naon diucapkeun ku anjeun la ilaha illallah geus bener nyambung jeung amal perbuatan anjeun ret kana diri dan teu diaku ti ayeuna bakalah leuwih berat ngaku ditanya jaga mamaning ti ayeuna muhun abdi Gusti tebih wae ka Gusti tongoy wae ka Gusti lamun nanya alasan pinter ucas etosna logika anu didorong ku nafsu didinya padahal henteu napakan kana muwafaqah kewajiban urang sakumaha pidawuh Allah sareng Rasul lahum qulubul la yafqahuna biha sumberna ti mana tina kulub hate eueuh sinaran teu mampu nyaangan urang kajeun teuing baterai loba nah HP loba bisa kari tinggal ngutekeun karitukeun hurung keur ngantirkeun urang tapi dari hatena teu hurung mah teu ini tanggar laras pa kana hotaman kana manakiban kudu papanggih jeung jalma nu sok ngaistiqomahkeun manakiban hotaman paling alasan di mana papanggihna abdi ge da hoyong hataman abdi ge da hoyong ayo we unggal papanggih jeung nu arosokna rabab aya rasa era bahkan era parada jeung jalma anu sok ngamalkeunana tapi nu ngamalkeun teu kenging ari rasa urang aya leuwihna ti batur mah sami-sami we da bigen nuju diajar kitu walerna ulah atuh da carana mah kieu ulah kalah kitu atos we sami-sami we pidu ara abdi sing teras sing daek sing leukeun eta jadi entong ku hujah logika deui lamun ku hujah logika anu sok mamangpaatkeun nyaeta nafsu anu mung eleh keukeuh wae kudu nomor hiji di dinya eta nomor hiji dina naon wae itu adalah manusiawi tapi manusiawi anu teu logis lamun hayo urang nyaritakeun sabab eta lamun hatena kosong ring ka Allah mah dina posisi nu mawa wae rek munclungkeun tatkala poho layap kohu nabiha teu eling teu paham didinya panginten masjid agreng lawangna lalega masjidna banon caina bararesi tapi da tetep teu mulia
walahum ayunul la yubsiruna biha, baroga soca tapi teu nempo. Kajen teuing dibuka masjid bari teu mayar, bari kadituna jangka abadian kasalametan, bari kadituna jangka abadian ridona Allah, bari kadituna jangka abadian rahmat Allah keukeuh bae teu wantun berangkat. Nu loba biasa we di atas 70 ke atas, nu darekul di dinya nu geus letoy nu naon, tapi hurung ruhna, hurung kolbuna warantunan ke masjid. Ya Allah, bimbing abdi sadayana kumang rupi hidayah taufik Allah, ngalangkungan sinar dikrullah anu ngaliputan organ tubuh jismani abdi, anu ngaliputan organ tubuh ruhani, ngaliputan sirruh abdi sadaya. Ku eta pisan bager kasalametan bakal diraih, surga Allah layak dihuni, bahkan kadituna layak bertemu dengan Allah. La ilaha illallah. Gitu. Ayunul la yubsiruna biha, baroga soca tapi teu ningali, disebut teu ningali di dia da buktina teu da wanieun abus. Sok rampak heula kana diri urang, pandur ila nafsika, tingali heula diri urang kan keur sehat, keur jagjag terus. Suman takil li alami ulwiya, sok pinah reretkeun paringali anjeun ka langit anu luhur, bintang gemintang ngabaracaknya angan anjeun, panon poe unggal beurang jujur carengenge bijil dimulai jam 7 ngagemrai nepi ka rek magrib keur nyaangan urang. Di samping nyaangan urang, papakean urang ge bisa dijemur, sagala rupa bisa diarahkeun, termasuk pare, termasuk bebetian, termasuk naon bae memberikan kemanfaatan, lain kur sebatas ditinggal usu dirinya. Sok manfaatna sadayana. Nah, didinya aya cai walungan, ti luhur aya cai hujan, disedot aya cai sanyo, kabeh jang manusia bersih murni, bersih ke diri na eta cai ngabersihan kabalarea, bari ngabersihan urang teu tanggung-tanggung, rekana cecewok, rekana cai kahampangan, rekana cai kabeuratan, ridoeun cai naon ngabaseuhan badan urang, sangkan urang bersih, sangkan urang seger, sangkan urang sadayana kamangfaatan. Mana nu lain jang urang, kabeh jang urang mata padkuruni, sok areling anjeun ka Allah, adkurkum, kaula geus mieuan eling ka anjeun, kaula leuwih eling, memeh mani bapa cai geus diayakeun, memeh lahir ka dunya cai geus aya, memeh lahir ka dunya geus geus sagala-galana disayogikeun, mangga cai deui wae nu diinum, hareudang cai deui wae nu pake mani di dinya, bari manehna turun ti gunung atawa disedot ti handap ku saryo, ridoeun kang ngabersihan dubur kubur bapa ibu sadayana. Itulah ayat Allah yang jelas. Tergantung hatena sabiasa-biasa, biasa-biasa saja, maka ngalangkungan pidausa sultan dina manakibna, dina sate acan doana wasiat ka para muridin muridatna miwah putra putri mantena kade bager diajar tasawuf ieu perkara anu bener, kusabab kitu ieu perkara anu bener, lain perkara heureuy, kusabab kitu ulah heureuy, ulah diheureuykeun, serius teras. Maka keur ngamunculkeun serius eta teh aya lintang muhasabah, cobi evaluasi. Ya minimal saminggu sakali kotek tak, coba rampak perkara perilaku urang anu tos kalangkung samimon, loba mana poho jeung eling, loba mana berbuat positif ataupun berbuat negatif, loba mana tuluy, loba mana yang saya di diskotik apa cari ngandekul bersimpuh di hariban Sang Pencipta di Baitullah, Masjid Allah. Masjid Allah bisa pinuh lamun jelema Baitullahna anu aya di ruh jiwa manusana dipinuhan ku cahaya tauhid, makrifat, kekuatan dzikrullahi akbar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, manehna boga cepil tapi teu ngupi, tapi sabada dikir ka Allah cepilna
ngotek tak rurat reret ma'anawina ngaler ngidul ngulon ngetan asaka gero ku Allah na maka tataala nguping ayat-ayat Allah anu tersurat atanapi nu tersirat masuk sadayana kana organ tubuh ruhani merasa dipanggil ku Allah, merasa disindir ku Allah, merasa dikokohkeun ku janji Allah. Insyaallah akhirna jalmi madom ka Allah kalayan madom ku kasukaan, ku karelaan, ku kabahagiaan. Suka jeung rela bahagia keur di dunia karena manakibanana, karena salatna, karena hotamanana, ujung-ujungna surga Allah. Mudah-mudahan amin. Suka rela Bapa ngalangkungan ngadongkapan hotamana, riadohna, halakohna, ngalangkungan berbagai kegiatan nutos dijantenkeun amalan Bapa khususna umumna muslimin muslimat. Insyaallah sukarela ujung-ujungna ridho, ujung-ujungna nikmat layak masuk surga Allah. Alhamdulillah. Itulah keuntungan di antawis jalmi-jalmi nu eling ka Allah untungna. Nu kadua rahmat Allah. Caduk mungkuk haram dempak manusia adug-adugan hayang ka surga tapi Allah teu nyarengan ku rahmatna moal. Tetep daya rahmat Allah manusia nu tadina kudu kana surga bahkan jadi belok kana neraka. Neraka sakor apa jahanam apa neraka wel maka itu sadayana bagian jalma-jalma nu teu disarengan ku rahmat ridho sareng ampunan Allah. Ya Allah ngalangkungan dikir janji Allah magfiratan ampunan dihaturkeun mudah-mudahan pada saat ieu oge sadayana urang nuju keng kocoran magfirah Allah amin anu teras diabadikeun. Terus Bapak untungna tina dikir Bapak disebat ku Allah menjadi ahlullah yaitulah orang-orang yang mendapatkan karunia Allah faidur rahman lamun dina istilah muraqabah kenging kocoran limpahan anugerah ar-rahman dat Allah anu maha welas asih eta panginten untungna padkuruni adukurkum di epi eling ku Allah tatkala di eling ku Allah Bapak ternyata eling da eling Allah kan memang tos dipayun Allah eling ka Bapak ridona rahmatna ieu kabeh termasuk alam ditemrakeun langit dirungkupkeun bari tanpa tiang yang kelihatan oleh manusia tapi Allah deudeuhna leuwih kuat leuwih rongkah teu aya hinggana padahal di luhur aya galaksi aya planet-planet lain anu benda padatnya lebih berat daripada benda padat yang ada di bumi tapi memang mereka tidak pakai tiang. Itulah kemahabesaran Allah luar biasa. Coba aya hiji we planet anu murag ripuh dunia atanapi benda-benda angkasa kapan bareurat benda-benda angkasa itulah luar biasa nah kadeudeuk ka nya Allah tapi keukeuh lamun hatena poho ka Allah mah ingkar wae teu rasa dinyaahan ku Allah teu rasa disapa ku Allah teu rasa dibimbing ku Allah teu rasa diatur ku Allah padahal segala perkara nu di luhur nu dihanap nu di udara di mana-mana aya al mudabbir anu maha ngatur nu maha ngatur saha dat anu maha sampurna maka sampurna ngaturna ge sampurna nyaahna ge sampurna nyaahna jeung deudeuhna ka sakabeh makhluk mantena wabil aula ka manusa malaikat jin jeung sabangsana di sadayana diliputan ku kanyaah Allah diliputan ku kadeudeuh Allah maka layak manusia menyebut nama Allah layak manusia mengagungkan nama Allah sabab nama Allah adalah nama dat anu sifat-sifat kasampurnaanna aya teu pisah ti datna Allah nu maha rahman Allah nu maha rahim Allah nu maha kudus Allah nu maha salam diucapkan sakali we ku Bapak la ilaha illallah berarti Bapak ngaku kana rahman Allah ngaku kana rahimna Allah ngaku kana latifna Allah ngaku kana raufna Allah la ilaha illallah maka tatkala manusia sudah tidak ada lagi yang mau dikir
Yang tidak ingat zikir otomatis alam semesta pun tidak mau. Hujan enggan lagi turun, buah-buahan enggan lagi berbuah, maka tidak akan turun hujan, tidak akan jadi buah-buahan seperti mangga, semangka, dukuh, durian dan sebagainya. Tidak mau dia. Untuk apa? Maka peran kontribusi orang yang mengingat Allah ini bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan hanya manusia, untuk manusia saja, tapi untuk semesta alam. Itulah kedudukan zikrullah. Maka la taqumus saatu ala wajhil ardi hatta may yaqulu la ilaha, maka moal waka ngadeg eta kiamat. Salagi di muka bumi aya keneh nu ngaoskeun kalimah la ilaha. Karena apa? Memang karena la ilaha illallah itu dari semua makna ada untuk positifnya. Maka tatkala tidak diakui kemahaagungan Allah, kemahasempurnaan Allah, ya akan berbuah negatif kepada penghuninya semesta. Maka tatkala berbuat negatif pada dirinya untuk mendolimi dirinya sendiri, maka siapa yang bisa menahan kehendak Allah? Siapa yang mampu mengelakkan kepada aturan Allah yang Allah misalnya tetapkan? Bebenduna bade dicurahkeun, bade dilimpahkeun, lain rahmat napa benduna moal tiasa ditolak. Nia pa yusibana pa bimahbil fadli wa yu'adzib pa bimahbil adli. Lamun Allah ngeresakeun ka bapa lebet ka surgana, tebih ti narakana, eta ciri yen dalil Allah nuju maparinan paddolna. Lamun manusia dilemparkeun ka neraka henteu tulus ka surgana, ciri yen Allah eta lain hian lain dolimna, lain bendu nu sabangsana, tapi eta ciri yen Allah nuju ngadohirkeun adilna. Adil teu dolim Allah, walaupun misalnya manusia dikanarakakeun, adilna Allah. Maka urang hoyong ku padolna Allah lebet ka surga teh sanes ku adilna. Lamun ku adilna ditegakeun ka urang adilna Allah, atuh urang mesti bakal rugi. Moal kenging kauntunganana sabab mana nu teu katohian amal awon urang ku Allahna. Mana mungkin Allah henteu nu ninga kana amal anu dianggap saena. Duanana milik Allah, duanana kersaning Allah. Mangga antara adil jeung fadl, duanana kehendak ketentuan Allah. Maka kadinya urang nyandar, kadinya urang nyuhunkeun, kadinya urang nuju, maka Allahus Somad. Dat Allah nu dibutuhkeun ku makhluk. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, Allah anu disuprih ku sakabeh makhluk, wabil aula ku manusia didinya. Maka alhamdulillah dina hotaman tadi aya kalimah kulhu nage di aos sabada hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teras ila hadratus Syekh Ahmad Bakir. Teras sholawat deui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Eta. Maka dina doa nage, dina doa hotaman sangat dahsyat luar biasa. Lain doa kur sebatas nas'alullah ta'ala anu bukan. Dalam doa hotaman ini sangat tinggi kualitasnya dan sangat itu ta'addub, tata kerama di hadapan Allah sebagai Rabbna. Kumaha doana? Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Heda Allah anu maha nyumponan kabutuh bapa. Tong boro-boro dipenta ge Allah nya terus maparin terus ka urang. Renghap uran ranyun uran. Napas di enjing deui kasonten sabaraha kali napas urang tos dietang. Da urang nage ngalmulatorkeunana geribet. Duka sabaraha ribu. Lamun sir sapalih urang 4.000
kali, aya nyebatkeun 4.480 kali napas nyaeta sadinten saum napas keluar ka jerona. Lamun napas nu keluar di jerona tos eusi dikirhopi, berarti napas keluarna terhantarkan dengan kekuatan dzikrullahi akbar. Maka napas eta termasuk bakti ngabdi ka Allah azza wa jalla. Tatkala napas keluar hate keur poho ka Allahna, hanya bermain dan bertebaran bersama angin malam, bersama gelombang lautan, bersama alam semesta yang tidak kemana-mana, hanya di tempat semula. Karena alam kedudukanna hakikatnya muhdas, diciptakan, dan alam hakikatnya tidak ada. Jadi tidak ada di dia berarti teu aya hartina. Ngemban tugas ti Allah na kudu ibadah, napasna teu ngabakti. Sabab naon napas teu kalabat ka bakti? Nyabab hatena lali ka Allah. Nah, tatkala hate eling ka Allah na semua organ tubuh, maka dihukumi ngabakti ngabdi ibadah ka Gusti Allah. La ilaha illallah. Kabeh kabawa ku eta. Dongkap nu kahartos ku bapa hartina nu teu acan kahartos, insyaallah niatan da mimitina geus diniatan doa tawajuhna. Ilahi anta maksudi waridho kama qulubi a'tin mahabbataka wa ma'rifataka. Kudasar hate niatna eta awalna hirup di jerona mesinna nyaeta untuk menyilkurasi seluruh ingatan, pikiran, hayalan, waham, sangkaan, jeung ilusi, imajinasi segala-galana. Tapi ada bingkaian kekuatan la ilaha yang dihopikan adalah kamal Allah, jamal Allah, jalalna Allah, qaharna Allah, yaitu ismu dat Allahu Allah. Hidup semuanya berarti berbakti, berarti mengabdi menghadap Allah. Itulah maka pidau Kangjeng Nabi jadi itu nama pidau Allah dah hadis qudsi, idza dakaroni dakartuhu. Di mana hamba eling ka kaula, kaula ge eling ka manehna. Idza dakaroni fi nafsi dakartuhu fi nafsi. Di mana manehna eling dina hatena wungkul nya kaula ge eling. Di dada tiah kaula nyarida. Ida dakaroni pi ma'la dakartu pi ma'la khair minhu. Di mana manehna eling ka kaula sapertos ieu di dieu sahibul hajat. Ya ngagupai ngahiap ka kadang wargi ihwan ahwat khususna muslimin muslimat. Berarti Allah pun mengingat Pak Haji di dieu beserta makhluk-makhluk mantenan ku Allah dihaturkeun. Pertama malaikat-malaikat Allah, malaikat ruhaniyahna, malaikat-malaikat anu wajib dipercaya ku umat Islamna, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ya Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan ikut mencatat sejarah Bapak hidup di alam dunia, berarti karena semata-mata semuanya adalah untuk menghadapkan diri kepada Allah. Ngagupaina, ngahiapna ka wargi-wargi sadaya, difasilitasiina, ditempatkeunana, bahkan diimamkeun dieutkeunana, ieu sadayana kanyanyaa kadeudeung Allah anu dicatat ku makhluk-makhluk Allah di bumi di langitna. Insyaallah dakartuhu fi ma'lain khairum min. Kaula ge eling beserta hamba-hamba kaula anu loba, bahkan lebih halus daripada bahasa kecap anu eta, bahkan lebih halus elingna ka kaula dibanding elingna manusia. Itulah kanyaah kadeudeung Allah. Tuluy kadituna bapa hadiah ka junjunan alam anu ku Allah dijadikeun khairul khalqi, sebaik-baik makhluk nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ku bapa pidauh Allah di dinya, pidauh Rasul aya, pidauh para ulama diikuti ngalangkungan di pahaji ieu aya khotaman, aya wiridan ba'da sholat, aya khotamanana mesti diawali ku hadiah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
bahkan diteraskeun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Insyaallah moali memorekeun ku Kangjeng Nabi jalma nu selalu mengiktiqadkan bahwa nur anjeunna selalu ada di muka bumi ini. Tidak ada satu alam pun yang tidak ada Muhammadnya. Maka tos hirup dina kolbun sahibul hajat, dia hirup di kolbun bapak sadayana. Insyaallah buahna bapak bersama-sama di surga mantena dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, duh pangeran abdi bil Mustafa ngalangkungan nu dipilih ku Allah buktosna al Mustafa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ghfir lana mamado, hapunten dosa abdi sadaya, wa ghfir lana mamado dosa nu kalangkung, ya wasi'al karam balligh maqasidana, dugikeun maksad abdi sadaya kalayan hapunten dosa abdi sadaya. Nah, teras kadituna naon? Waghfir lana mamado ya wasi'al karam, hedat anu jembar karuniana, anu jembar nu luas karuniana, ya wasi'al karam, hedat anu luas kanyaahna, kadeudeuhna karuniana anugrahna eta. Maka ya Rabbi bil auliya balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hei naon? Ya Rabbi, duh pangeran abdi bil aulia ngalangkungan para wali-wali Gusti. Aulia jama dari wali. Hei para wali-wali, ya Rabb pangeran para wali-wali, pangeran urang sadaya ngalangkungan para wali-wali Allah. Lun di Indonesia aya wali songo, aya wali-wali anu teu kalebet dina golongan wali songo tapi sadayana wali-wali Allah. Berarti diakui ku Bapa, di samping diakui diikuti. Naon diamalkeun ku anjeunna diamalkeun ku Bapa. Naon inti tauhid da marantena para wali mengikuti Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa ge nyambung ka wali, nyambung ka para wali, nyambung ka nabi, nyambung. Buktosna name amalan nu diamalkeun ku marantena sadayana. Naon kalimat intina la ilaha diikuti ku Bapa. Summa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wassalihin wa ali kullin wa sabi kullin wa ila ruhi abina adama wa ummina Hawwa wa matanassala bainahuma ila yaumiddin syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Eta sadayana ramakna Kangjeng Nabi, ibuna Kangjeng Nabi, sareng ibu ramakna sadayana para nabi ku Bapa diikuti, dikenang, diberikan suatu pengakuan kecintaan Bapa sekaligus mudah-mudahan janten paket anu dongkap ti Bapa disarengan ku mangrupi kanyaah kadeudeuh Allah Subhanahu wa taala. Diakui. Bahkan wa ilal malaikatil muqarrabin, jeung ka sadayana malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, termasuk Malik Ridwan. Wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyin, termasuk malaikat karubiyin nu luar ti neme anu disebatan nu 10 masa sepuhna sakabeh malaikat termasuk malaikat muqarrabin nu saluar ti eta ieu teu aya nu uninga jumlah malaikat nu salaresna
nu seueurna iwal timung Allah nyalira nu maha uninya. Ku bapa di hadiahan Fatihahna. Insyaallah Allah bakal nyambungkeun, Allah bakal ngadugikeun ka malaikat muqarrabin. Hei Ijrail, hei Jibril, hei Mikail. Da hakikatna nurunkeun rezeki teh ka pilihan-pilihan mantena. Tapi kersaning mantena diawurkeun bae ka sadayana. Da di dunya mah ku sifat rahmanna, dunya na kudu ngasaan nikmat Allah. Ek nu kafir, rek nu muslim. Ngan akhiratna khusus keur jalma nu iman ka anjeunna. Eta kan nyaah kadeudehan anjeunna. Ku bapa diangken insyaallah marantena ngangken ka bapa ibu sadayana. Amin. Mudah-mudahan anu erat hubunganna sareng bapa. Jibril nu ngalungsurkeun wahyu ka para nabi sareng ka Kangjeng Nabi Muhammadna. Teras dugi ka bapa ka ibuna jadi pituduh keur jalan menuju Allah na. Itulah ngalangkungan wahyu heula ti malaikat Jibril. Tuluy ngalangkungan malaikat Mikail ekara ek diangkeun ku bapa enteuna nganu jelas bapa andil mantenanana ku bapa karaos segerna. Malaikat anu ngalungsurkeun rezeki termasuk diantara berbagai rezeki nyata hujan ngalangkungan, tugasna ngalangkungan dilungsurkeun lewat malaikat Mikail. Teras malaikat Ijrail erat hubunganana jeung manusia. Setiap manusia anu bare pisah jiwa jeung ragana mesti kedah ngalangkungan malaikat Ijrailna. Maotna mare ku cara naon kasab naon sababna mah ngan tetep andil di sana ada pelepasan ruh jeung jasadna perpisahanana tetep nu diandilkeun di dinya adalah malaikat Ijrail. Ieu mah nu sok hataman. Ieu mah nu sok hadiah ka kaula. Setiap hataman aya kiriman paket ti Ikhwan Ahwat wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin. Insyaallah sadayana di mana dongkap Jibril, di mana dongkap Mikail, di mana dongkap Izrail ka urang sadayana. Mudah-mudahan mantena kurarai anu mesra sareng pikaresepeunana. Mudah-mudahan insyaallah sabab tos ngabuktoskeun bapa menanam sahamna. Hoyong cinta kalayan cinta ka anjeunna, anjeunna ke bakal berbalas cinta ka bapa. Itu adalah perintah Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Tatkala marantena tos dipika cinta ku Allah, makhluk Allah anu sarucina ge dihaturkeun rasa cinta ka manehanana, ka hambana nu namina manusia. Tuluy dibarjah bakal tepang dikubur sareng mungkar jeung nakirna. Ari geus ti ayeuna mah ditanamkeun cengcelengan pengangkenan bapana. Geus ditabungkeun ti ayeuna keneh. Insyaallah munkar jeung nakir bakal narosku kacintaan jeung kasenenganana anu akhirna bapa guligah manah nu teu apa padana bari waleran kulisan nu paseh nu teu aya tandingna. Sabab bapa dina hate didorong ku kamaarifatan ka Allahna. Ngawal eta geus teu ragu geus teu bimbang deui. Tatkala bapa ditaros ku munkar jeung nakir marrabbuka saha pangeran bapa. Bapa geus miheulaan waleran bapa ku kamaarifatan dina manah. Kan dina manah eta nu dihirupkeun ku bapa teh Allah. Saha Allah teh? Pangeran bapa. Allah nu ngarizkian bapa. Allah nu ngatur bapa. Allah nu ngadidik bapa. Nu masihan hidayah ka bapa, ka ibu nu masihan katangtosan ku berbagai kasampurnaan kadeudeuhna jeung kanyahna. Teras beres ti barjah tatkala engke bapa di mahsyar akan menghadapi panitia akhirat siapa ya nuslemet Jibril Mikail Israfil anu akhirna dina poe penentuan bapa bakal ditarosan
ku katentuan hukum Allah nu kagungan, bari ngange utusan anu tetep iman ka Allah teu pernah nyulayaan, malaikat Malik jeung Ridwana tos nyayogikeun persiapanana. Hiji malaikat Malik siap ngahalangan ulah kana pintu nu ku Allah dijaga. Hei ahli aing ka Allah, padkuruni kan surah Allah adkurukum. Tuluy malaikat Ridwan memang aranjeun nu geus didago-dago ku ieu tempat, ku sabab dina waktu kajadian manusia aya papadana dina kakeungna rampang rempeungna kasusah jeung kasieun mencekam dina waktu eta manusia semua dalam ketakutan. Sok sieun teu kenging ampunan, sok sieun teu kenging karidoan, sok sieun teu kenging rahmat. Maka Ridwan sudah mempersilahkan masuk duluan. Bahkan banyak sebelum orang lain dihisab, dia sudah mendahului ka surga anu tempat anu dicawiskeun kuno kagungan ka jalmi-jalmi nu iman bari dipinuhan ku kayakinan dina eling ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Didinya geus dijemput tah naot maotna teh maot jemputan eta mah geus pinuh ku karidoan. Raka alimeun dicaketan surga geus gageroan pinuh ku kasukaan, hayang gewat jalma dicalayang gewat ku jalmi-jalmi anu eling kanu kagungan menduduki surga nu pinuh ku kanikmatan. La ilaha illallah. Maka didinya doa sakabeh makhluk Allah dihaturkeun. Maka ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, he jalma-jalma nu iman, cacur jalma nu iman muhun Gusti aya naon manawi gerangan sehingga ngundang ka abdi sadana. Udzkurullah, eling bager ka Allah, dikron kasira, dikir nu saloba-lobana. Ari nu saloba-lobana dikir nu kumaha? Nu poho gewat elingkeun deui, di mana pegat ge gewat sambungkeun deui, di mana kosong gewat eusikeun deui. Eta jalma kategori lebet kana dikron kasira. Wasabbihuhu bukrata wa asila, jeung sucikeun Allah, tasbihkeun Allah dina kaayaan beurang isuk-isuk nepi ka beurang nepi ka sore. Ti sore ge tuluy peuting tuluy nepi ka isuk-isuk deui selama 24 jam. Kasiro loba nu poho gewat kali deui. Itulah jadi dohirna keng pangkeun Allah, batinna keng pangkeun Allah. Dohirna lebet ka surga Allah, batinna aya makrifat, aya musyahadah, di batinna aya muraqabah, di batinna aya muayyana. Maka didinya jalmi diberi kekuatan batin ketauhidan, calik dina kursi ketauhidan, kalayan pinuh ku kedekatan muraqabah. Muraqabah banget caket ka anjeunna. Maka tajam hatina, si'aul basirah. Maka tajam mata pandangan, ainul basirah. Itulah orang-orang anu dikasih takwa. Wasabbihuhu bukrata wa asila huwallazi yusolli alaikum. Huwa Allah alladzi anu yusolli ngalungsurkeun maparinkeun rahmat, yusolli alaikum ka aranjeun kabeh. Domirna ieu mudah-mudahan ieu kalebet urang sadayana amin. Yusolli alaikum ngalungsurkeun rahmat, maparinkeun rahmat alaikum ka aranjeun kabeh. Lamun zaman para nabi, para sahabatnya, para nabi, para sahabat. Ayeuna zaman umatna nya ka umatna. Syaratna naon eta nyambungkeunna asal umat Muhammadna tuluy eling ka Gusti Allah. Yusolli alaikum. Jadi keuntungan nu katilu nu kaopat jalma nu dakir dikir mendapatkan rahmat Allah. Yusolli alaikum. Nu kalimana naon? Wa malaikatuhu, malaikat-malaikat Allah mangmunutkeun ampunan kange hamba-hamba nu areling ka Gusti Allah. Yusolli alaikum. Wa malaikatuhu, malaikat Allah, malak-malak Allah
mangmunutkeun ampunan kangge umat Kangjeng Nabi nu iman dikir ka Gusti wa malaikatuhu yusra wa malaikatuhu yukhrijunakum minad dulumati ilan nur tina kasasaran kana cahaya tina poek kana terang benderang tina pinarakaeun kana surga anu dicawiskeunana. Ya Allah, mudah-mudahan diaturkeun ka abi bapa sadayana ibu sadayana, amin. Bihaqi la ilaha jadi wa malaikatuh teh malaikat naon di dinya pamisur salah sawius tafsir nyaeta karubiyin ari muqarrabin makan Jibril Mikail Israfil. Karubiyin malaikat-malaikat penghuni aras, penghuni langit, penghuni bumi. Di mana we ayana malaikat teh dipasihan tugas ku Allah keur nyuhunkeun hampura kangge umat Kangjeng Nabi Muhammad dan iman anu kadang-kadang gaduh dosa. Sok ku malaikat teh disuhunkeun kangge ampunan Allah kangge bapak kangge ibu. Kalayan eta teh lain nyahoanan perintah Allah kituna teh. Nya otomatis buahna rahmat. Wa malaikatuhu nyata wa malaikatuhu yukhrijunakum minad dulumati ilan nur. Nu kagenepna layak mendapat rahmat Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Serang bukti jalma nu eling ka Allah teh rahima. Mendapatkan kasih sayang Allah. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Dina poean patepang sareng nu kagungan hakikatna syariatna mah sareng rupi-rupi karunia Allah. Maka rohima Bapa mendapatkan kadeudeuh kanyaah Gusti Allah. Yauma yalqaunahu salam. Wa'adallahu ajran karima. Menang karim kemuliaan tatkala bertemu sareng Allah pidawuh Allah salam selamat sejahtera keur nyipatan-nyipatan jalma naon eta nu eling ka Allah nu mayun ka Allah nu dohirna ucapan la ilaha batina tuluy jalan insyaallah. Mudah-mudahan cariosan pribados manfaat kangge pribados manfaat kangge sadayana. Terutami mudah-mudahan urang salamet dunia jeung akhiratna sadayana. Di dieu parantos sering tepang teras. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadayana sareng deui sareng Bapa dipayunan Allah di surga Allah. Amin. Kumangrupi ridho rahmat anjeunana. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.